Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Inna Allah ta'ala sayaqtasna Allah ta'ala. Yaqulu eta ngadaw Allah ana ari kami ma'abdi eta tetap sarta hamba kami ma zakaroni salagi eling itu abdi ka kami wa harrokat sareng usik bi ka kami naon syafatahu dua biwirna itu si abdu. Rawahu ngariwayatkan kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad an Abi Hurairah ta katam piti Abi Hurairah. Inna Allah ta'ala sayaktosna Gusti Allah ta'ala yaqulu eta ngadawuh Allah inna abdan sayaktosna hiji hamba sohahtu eta nyagerkeun kami lahu ka itu si abdu jismahu kana awakna itu si abdu wawasi'atu sareng ngajamparkeun kami alaihi ka si abdu bi ma'isyatihi dina kahirupanna itu si abdu yamdo ngaliwat alaihi ka itu si abdu naon khamsatu awamin 5 pirang-pirang tahun la yafidu anu teu ziarah ka Ka'bah gitu si abdu ilayya ka kami la mahrumun tah yakin anu berdosa itu si abdu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Hibban an Abi Sa'idin katam piti Abi Sa'id. Inna Allah ta'ala sayaqtasna Gusti Allah ta'ala yaqulu eta ngadawuh Allah li ahlil jannati ka ahli surga ya ahlal jannati hei ahli surga fayaquluna tuluy ngawalar itu ahlul jannah labbaika abdi dongkap ka nyomponan ka Gusti Robbana duh pangeran abdi sadayana wa sa'daika demi kabagjaan Gusti wal khairu ari kaalusan pi adaika eta tetep dina kakawasaan Gusti payaqulu tulas ngadawuh Allah hal raditum nahari do aranjeun payaquluna tuluy ngawalar itu ahlul jannah wa ma lana jeung kumaha pikeun abdi sadayana la nardo henteu mikarido kami sadayana wa qad a'taitana bari nyata geus masihan Gusti ka abdi sadayana lam tu'ti anu henteu masihan Gusti ahadan ka hiji jalma min khalqika ti makhluk Gusti payaqulu teras ngadawuh Allah ala u'tikum nah henteu masihan kami ka aranjeun afdala kana anu leuwih unggul min dalika tina itu mazkur fayaquluna teras ngawalar ieu ahlul jannah ya Robbana duh pangeran abdi sadayana wa ayu syai'in sareng ari naon perkara afdalu eta anu leuwih unggul min dalika ti itu mazkur fayaqulu teras ngadawuh Allah uhillu ngahalalkeun kami alaikum ka aranjeun ridwani kana karidwan kami pala askhatu sareng teu tuluy henteu bendu kami alaikum ka aranjeun abadan dina saul awasna. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syekhani Bukhari Muslim an Abi Sa'idin katam piti Abi Sa'id. Inna Allah sayaqtasna Gusti Allah ta'ala tajawaza eta ngahampura Allah li ummati ka umat kami amma tina perkara hadasat anu ngomongkeun bihi kana itu emak naon angfusuha pirang-pirang dirina umat malam taklam salagi henteu migawe ieu umat bihi kana emak au tatakallam atawa ngomong ieu umat bihi kana emak. Innallaha sayaqtasna Gusti Allah tajawaza eta ngahampura Allah an ummati ti umat kami ma waswasat sa kana perkara waswasat anu mangmang bihi kana emak naon suduruha pirang-pirang hatena itu umat malam taklam salagi henteu migawe itu umat bihi kana emak au tatakallama atawa ngomong ieu umat bihi kana emak. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al jamaatu jamaah. Inna Allah ta'ala sayaqtasna Gusti Allah ta'ala liyumli eta yakin nibakeun siksaan Allah li zalimi ka jalma anu dolim hatta idza akhodahu sehingga di mana-mana nyiksa Allah ka itu si jalma atau si dolim lam yuplithu tah teu
lesotkeun Allah ka eta si dolim. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari. Innallaha ta'ala sayaktosna Gusti Allah ta'ala yaqulu eta ngadawuh Allah ya ibna adama he anak Adam maridtu gering kami pala menta'udni tuluy henteu ngalongok anjeun ka kami. Qala ngadawuh ya ibnu Adam ya Robbi duh pangeran abdi kaifa kumaha a'udu ngalongok abdi ka Gusti wa anta bari ari Gusti Rabbul alamina eta pangeran sadaya alam. Qala ngadawuh Allah ama alimta nah terang anjeun anna abdi kana sayaktosna hamba kami fulanan tegasna kipulan maridho eta gering ieu pulan palam ta'udhu tuluy henteu ngalongok anjeun ka pulan ama alimta nah terang anjeun annaka sayaktosna anjeun lau uddahu eta lamun ngalongok anjeun ka pulan la wajtani tangtu bakal manggihan anjeun ka kami indahu disandingan ieu si pulan. Ya ibna Adam hei anak Adam istat'amtuka menta dahareun kami ka anjeun palam tut imni tuluy teu mere anjeun ka pala tut imni tuluy teu mere dahareun anjeun ka kami. Qala ngadawuh ieu si ibnu Adam ya Robbi duh pangeran abdi kaifa imka kumaha masihan tuangan abdi ka Gusti wa anta bari ari Gusti te Rabbul alamina eta pangeran sakabeh alam. Qala ngadawuh Allah ama alimta nah hatat nyaho anjeun annahu sayaktosna kalakuan istat'amaka eta menta dahareun ka anjeun saha abdi hamba kami fulanun tegasna kipulan palam tut imhu tuluy teu mere dahareun anjeun ka pulan ama alimta naha terang anjeun annaka sayaktosna anjeun lau at'amtahu lamun mere kadaharan anjeun ka pulan lawajata tangtu manggihan anjeun zalika kana mazkur indi di hadapan kami ya ibna Adam hei anak Adam istaqaituka geus menta nginum kami ka anjeun palam taskini tuluy henteu mere nginum anjeun ka kami. Qala ngadawuh ibnu Adam ya Robbi duh pangeran abdi wa kaifa askika jeung kumaha mere nginum kami ka Gusti wa anta bari ari Gusti te Rabbul alamina eta pangeran sadaya alam. Qala ngadawuh Allah istasqoka geus menta nginum ka anjeun saha abdi hamba kami fulanun tegasna kipulan palam taskihi tuluy henteu mere nginum anjeun ka pulan amma innaka inget sayaktosna anjeun lau saqaitahu lamun mere nginum anjeun ka pulan lawajata tangtu manggihan anjeun zalika kana madkur indi di hadapan kami. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Muslimun Imam Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Innallaha ta'ala sayaktosna Gusti Allah ta'ala yaqulu eta ngadawuh Allah inni sayaktosna kami la ahimmu eta neja kami bi ahlil ardi ka penduduk bumi azaban kana siksaan paida nadartu tuluy di mana-mana ningali kami ila ummari buyuti ka pirang-pirang anu ngaramekeun pirang-pirang masjid kami wal mutahabbina sareng anu silih mika cinta pia di jalan kami wal mustaghfirina sareng anu maca istighfar kabeh bil ashari dina waktu sahur sorobtu tamengkolkeun kami azabi kana siksaan kami anhum ti itu ahlul ardi. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Innallaha ta'ala sayaktosna Gusti Allah ta'ala yungzilu eta nurunkeun Allah al maunata kana pitulung ala qadril maunati kalayan saukuran biayana anu dibutuhkeun wa yungzilu sareng nurunkeun Allah asobro kana kasobaran ala qadril balai kalayan saukuran balai. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Adi Ibnu Abdi an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Innallaha ta'ala sayaktosna Gusti Allah ta'ala yagoru eta cemburu Allah wa innal mu'mina sareng sayaktosna jalma mukmin
yagoru eta timburu itu mukmin wa ghairatullahi sareng ari timburu na Allah aya tia eta yen ngadatangkeun saal mukminu jalma mukmin makana perkara harroma anu ngaharamkeun sa Allahu Gusti Allah alaihi ka itu mukmin innahu sayaktosna kalakuan la yadkhulu mual hasub al jannata ka surga saha illa nafsun muslimatun kajaba nafsu anu pasrah atawa diri anu pasrah ka Gusti Allah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Inna Allah ta'ala sayaktosna Gusti Allah ta'ala la yu'ayyida eta nguatan Allah hadadina kana ieu agama birojuli kulalaki al-fajiri anu lacut. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Wallahu a'lamu bissawab.